Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita Dokter Yadi merhatikeun Pak Umar kalawan pinuh arep-arepan. Manehna antang merhatikeun. Teu lila Pak Umar ngerenyitkeun halis tuluy unggut-unggutan. Poek jang, poek. Lalangsena hese pisan katembusna. Cek Pak Umar. Maksad poek teh kumaha Pak? Dokter Yadi panasaran. Ku sacara jelas mah Bapak teu sanggup nembusna jang. Tapi Bapak boga kayakinan lamun nu tadi nyarita jeung Bapak teh meureun lain diri hidup anu sanyatana, tapi jiwa-jiwa nu lain. Nya Pak, abdi oge gaduh pamadegan kadinya Pak. Abdi yakin anu nyandak abdi ka dieu teh taya lian ti makhluk anu nebongan tadi di mobil nalika abdi keur aya di tengah-tengah kebun teh Pak. Makhluk naon? Pak Umar kereung tanda tanya. Muhun Pak, hiji makhluk aneh. Abdi nyalira oge ngaraos bingung ieu teh. Eta makhluk di ujug-ujug aya di jok pengker bari jeung raraina teh atawa rupana sarimbag pisan jeung diri abdi nyalira Pak. Di lebah dieu ieu Bapak geus boga kasimpulan jang. Eta makhluk teh sabenerna geus ngukuntit hidup meureun ti jalan Cisaat mula. Eta makhluk teh meureun anu ngageugeuh jalan Cisaat meureun mata kitu ge jang.
Dokter Yadi atuh beuki tegena ngadengi kitu mah. Manehna ngarasah mir lamun nilik kajadian demi kajadian anu kaalamanana. Kaasup ayana tulisan anu ditujukeun ka dirina di ruang kantorna jeung dina mobilna teh. Jelas tulisan boh dina meja atawa dina kaca mobil mangrupakeun ancaman pikeun dirina. Abdi teh tos meh saminggon langkung Pak, ieu teh mendakan kanehan-kanehan. Kanehan-kanehan kumaha gitu Jang? Nya abdi teh mendakan keanehan barabat we. Dokter Yadi ngaguar lalakon ka tukang, sagalana dibejakeun ka Pak Umar. Kaasup manggihan tulisan-tulisan aneh. Tah kitu Pak jalan caritana teh. Rengse ngadengi guaran Dokter Yadi. Ngadak-ngadak paroman Pak Umar robah. Panona mencerong moloh kaget. Ambe atuh lamun kitu carana mah cilaka 12 Jang. Bahaya, bener-bener bahaya Jang. Bahaya. Bahaya kumaha maksana Pak? Dokter Yadi beuki salempang. Maksudna teh makhluk eta bakal terus minta korban nepi ka jejeg 13 urang. Lamun aya bener lamun aya tulisan 13 urang mah. Eta makhluk teh geus meretoton den make tulisan aneh ka hidup lain. Aduh, ngandung harti baraya atawa kanca-kanca hidup kabeh aya dina ancaman. Bisa dulur anu cilaka atawa kulawarga atawa bisa babaturan. Eta makhluk pasti bakal ngalah jiwa saha wae anu deukeut jeung hidup kaasup pamajikan jeung barudak kitu teh Jang. Ceuk tutur kajelasan Pak Umar. Cukup beuki nambahan nyeun tagiur hatena Dokter Yadi. Gurat terasa kasalempang eces pisan kagambar dina beungeutna. Aduh, pamikai anana sapertos kitu. Cilaka atuh Pak kangge keluarga sareng rerencangan abdi. Nyamun leres cilaka Jang. Eta numutkeun implengan bapak nya seperti kitu. Sanajan can kairong sagalana, tapi lalang semunggaran geus katoong. Galagatna seperti kitu. Dendam anu geus napak tilas di jalan Cisaat salila ratusan tahun. Kiwari bakal kajadian deui. Jalan Cisaat bakal menta wadal kurang leuwih 13 urang Jang. Kitu anu kabaca ku bapa magalagatna. Teras anu ngalakukeun hal eta salesa teh saha atuh Pak? Manawi Bapak gaduh gambaran atanapi gaduh implengan Pak? Dokter Yadi nyoba nyeleksek keterangan leuwih jelas ti Pak Umar. Ari sacara jelas pisan mah can kagambar Jang. Kakarek kaimpleng saliwat. Kaimpleng ku bapa yen sajarah jalan Cisaat teh mangrupakeun hiji pamukiman rerehan baheulana teh Jang. Rerehan. Maksudna pamukiman rerehan teh kumaha Pak? Maksudna kieu. Kurang leuwih jigana mata 400 tahun ka tukang. Saacan aya jalan Cisaat di lebah dinya. Asal nama eta tempat teh mangrupakeun tempat pamukiman sababaraha kulawarga. Keluarga saling pakuat pakait bekabarayaan. Cindek nama hiji bani kulawarga atawa marga saduduluran eta jalan Cisaat teh asal nama. Maksudna aya perkampungan atanapi pamukiman warga gitu Pak? Dokter Yadi nyieun kasimpulan. Tah, jiga gitulah pokona mah. Tapi lain perkampungan umum jiga ilaharna. Sabab nu kaimpleng ku bapa mah. Didinya ukur aya sababaraha imah
teleuwih ti 5 suhunan jika nama bari jeung kayaanana teu beda ti ayeuna nyaeta pileuweungan. Cindak nama di dinya teh aya 5 suhunan imah baheula. 5 suhunan imah tempat nganjrek ngarang genek di eta leuweung. Ngan aya hiji deui nu ku bapa kaimplang ieu teh Jang. Kumaha Pak? Nya kabeh pangeus 5 suhunan eta imah teh kabeh pada maruhid kana ilmu anu salasar, ngaji ilmu setan atanapi ngaji ilmu iblis mun ceuk istilah ayeuna mah katalana teh pamuja iblis kitu da Jang. Jadi eta keluarga anu 5 suhunan imah teh nya muhid ka iblis. Teras kadituna kumaha ta Pak? Kumaha caritana segdugi kaya jalan Cisaat sehingga eta 5 suhunan imah anu 400 tahun ka tukang teh jadi teu aya, kumaha ta Pak? Tah lamun soal eta mah can kaimplang ku bapa teh Jang euy. Kumaha carita jeung sajarahna ngeunaan jalan Cisaat masih poekeun. Hal pastina ku dijieuna eta jalan teh tangtu bakal ngagusur 5 kulawarga sacara kausir jiga nama Jang. Hartina 5 kulawarga anu maruhid ka iblis teh nya kapaksa kausir alatan aya pangwangunan jalan Cisaat. Kitulah cindak nama tah. Ngan leuwih rinci nama kewe sugan kahareup kapayuna Jang Yadi. Mudah-mudahan Gusti anu Maha Suci mukakeun gambaran anu jelas ka bapa ngeunaan sasakala sajarah jalan Cisaat anu geus pasti jadi sajarah pikakeungeun jeung pikakatireun eta teh Jang. Jadi yakin panginten pami sajarah jalan Cisaat teh asal mah mangrupikeun pamukiman keluarga sadulur saturunan beuneunan Pak? Tanya Dokter Yadi deui ka Pak Umar. Mun yaktos kitu pisan Jang. Anu kapeleng ku bapanya sapatos kitu. Jika nama aya 5 keluarga pamuja iblis kagusur tah imahna. Sama jalan Cisaat di lebadinya baheulana mah aya 5 sunan imah. Imahna panggung ngalingkung pahateup-hateup. Sareng kapeleng deui ku bapa nyaeta sakabeh pangeusina sakabeh pangeusina eta 5 imah teh lain jalma-jalma balaner tapi jalma-jalma salasar anu hirupna oyol-oyolan anu kaluar tina tatokon kaimanan. Bisa disebutkeun eta teh sekte lah saur bahasa ayeuna mah atawa aliran bengkok sinembah pangabdi iblis atau pamuja setan. Malah ku bapa kaimplang ngaran pupuhna teh teu salah mah nu katalana begu rempah eta teh 400 tahun ka tukang teh Jang. Aliran pamuja iblis keke nah eta naon tujuanana cenanya Pak? Bet luasan ngalakukeun bengkok sinembah kitu. Tanya Dokter Yadi beuki panasaran. Nu ngaranna manusia mah pasti hayang sagala urusan teh tereh kahontal, hayang enteng ku gampang. Rek kumaha rek bade urusan naon bae oge. Nu utamana mah soal halia dunya. Kajeun haram yang penting hayang. Jalma nu poekeun pikir nya tangtu bakal ngalakukeun jalan anu singkat, jalan pintas. Teu paduli rek mikung, rek sasar anu penting cita-cita kahontal. Rupa-rupa eta teh jenis jalan pintasna teh Jang. Sapertos munjung pangintennya Pak? Cek Dokter Yadi deui. Tah leres model munjung, ngipri, nyegik jeung sajabana deui. Eta teh pan mangrupakeun jalan pintas ngahontal cita-cita kabagjaan. Sanajan kabagjaana semu sanes kabagjaan anu hakeki. Teras
upami nu di jalan Cisaat eta sami sapertos munjung ngiprik itu Pak. Tah jigana anu di jalan Cisaat mah baheulana eta beda jang. Ieu mah leuwih sasar deui. Sakula warga eta memang geus bener-bener ngabdikeun diri ka iblis. Nyembah iblis teh memang bener-bener nyembah. Gitunya. Teras saparantos kausir alatan kagusur pangwangunan jalan. Panginten sakula warga eta teh teras ka mana cenah pajigna Pak ngaralihna. Tah soal eta macan kahimplang ku Bapajang. Tapi keun insyaallah engke oge bakal kabuka. Walon Pak Umar. Harita duanana terus beki aruplek. Obrolan beki teuleum dina hal-hal pergaiban. Dokter Yadi sanajan jalma berpendidikan nyandang gelar dokter, tapi teu panatik jadi jalma paling realistis. Sagala kudu asup akal. Dokter Yadi percaya lamun disandingan alam manusia aya deui alam-alam sejena. Di alam dunia anu kumalendang lain manusia bungkul, tapi aya makhluk-makhluk sejena. Cukup lila antara Dokter Yadi jeung Pak Umar guntreng ngawarangkong. Teu karasa waktu geus nincak wanci rada beurang. Nu akhirna Dokter Yadi amitan alesanana rek asup gawe deui ka rumah sakit. Mulang ti imahna Pak Umar, pikiran Dokter Yadi masih rewet, pajuliwet, loba anu can kaharti ku euteukna. Masih loba pertanyaan anu can menang jawaban pasti. Nalika keur anteng-anteng nyetiran mobil sipikna, pas lebah perkebunan teh. Tepatna pas waktu dirina di tembongan jirim anu sarimbag jeung dirina teh. Cakit. Dokter Yadi ngeureunkeun mobilna. Red, Dokter Yadi ngareret keluar kaca mobil, merhatikeun sakuriling kabon teh. Sanggeus diperhatikeun eueun nu aneh. Nu katenjo ukur ngeplakna kabon teh satungtung deuleu. Cerut, Dokter Yadi turun, laju nangtung sisi jalan. Panonna rarat-reret deui merhatikeun sakuriling bungking kebon teh. Memang eueuh nu aneh, eueuh nu nyurigakeun deui. Kayaan tetep ilaharna kebon teh. Ngeplak hezo meh satungtung deuleu. Ngan hate karasa beda. Jika aya ganjelan ngan teuing naon. Jiwa Dokter Yadi asa guliga tapi teu bisa diebrehkeun. Kayaan di kebon teh jalan sinarieun sepi. Biasa nama di pelebah dinya sok kadang aya mobil atau motor halar liwat. Red deui Dokter Yadi ngareret ka kebon teh kajauhnakeun. Sabot keur kitu ditungtung jalan katempo. Rentang-rentang aya sabringa jalma laleumpang nyaleker suku. Marake dudukeun cetok jika nu tas balik ti kebon. Lobana aya meureun kana 5 urang mah. Anu 5 urang teh 4 lalaki, nu saurang deui mah awewe. Kabeh noyod leumpang bari tarungkul. Nilik dina papakean mah rada aneh jeung asa tinggalin zaman. Peda papakean anu diparakena jiga pakaian zaman kabaheulanakeun. Dokter Yadi merhatikeun ti kaanggangan bari kerung. Teu lila anu 5an teh ngaliwat ka hareupeun. Atuh Dokter Yadi nalek. Maruli ti manten ieu teh. Cek Dokter Yadi. Biasa nama lamun ditalek kitu biasana jalma sok langsung ngajarawab. Tapi anu 5an eta mah sanggeus ditalek teh saurang oge eueuh anu ngawalon. Tong borok kitu ngalieuk oge ka Dokter Yadi henteu. Duh, menira rajin maruli ti kebon jiga teh nya Pak. Cek Dokter Yadi
meureun pananya tadi teu kadengieun dibalikan deui. Angger saurang oge eueuh anu noli. Kabeh anteng noyod terus leumpang tarungkul. Atuh si dokter celengge kaheranan. Nah aya nu salah kitu tina pertanyaan manehna. Nepi ka nu 5 urang eueuh anu ngajawab. Asa piraku ceulina baronge mah. Ngan pas palebah tanjakan anu 5an jol ngiles teu katenjo deui jirimna. Kebeg atuh si dokter Yadi kaget. Teu loba mikir panjang, gancang maena asup deui kana jero mobilna. Grung 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 laju ngahurungkeun mesin, tius. Gas ditincak, mobil ngadius satakerna. Para wargi sadayana. Duh, ieu teh hujan rada ngaguruhnya. Gancangna carita, harita dokter Yadi tepi kasimpangan jalan anu nuju ka kota. Dokter Yadi teu jadi indit ka rumah sakit tempat gawena. Manehna kalah muru balik deui ka imah. Kajurung hate geus teu garanah rasa. Awak asa pasiksa, tur ngararei panas tiris. Satepina ka imah, dokter Yadi dibageakeun ku paroman heran Buhani pamajikanana. Har, geuning bapak tos euih deui, Pak. Muhun mah, jawab dokter Yadi singkat. Nah, asa benten ti sasarina. Sareng eta rarai menipias koleas kitu, kunaon, Pak? Tanya Buhani nyamperkeun. Beungeut dokter Yadi dirampaan bari diilikan. Nya eta kitu mah. Ieu teh bapak asa ngaradak tegareuna awak, mun asa pasiksa. Nyeri satulang sandi. Nu matak bapak teh euih we gagancangan. Oh gitu, nya enggal atuh direrehkeun heula, Pak. Bapak teh capek teuing meureun sareng seueur emutan. Sigana mah kitu mah. Nya sok atuh geura istirahatkeun. Nya tuh bapak bade ka kamar lah nya istirahat. Sok buru-buru bisi kalurak, bisi parah. Dokter Yadi gancang ngaleos nuju ka kamarna. Ibu Hani nenjokeun di barung kerung kaheranan. Sabab biasana dokter Yadi tara gering seperti kitu. Sedengkeun di kamar, dokter Yadi harita mebeutkeun awakna kana kasur. Teu butuh waktu lila. Guher we, dokter Yadi geus sare tibra ngaguher. Padahal samehna oge di imah Pa Umar teh manehna tas sare heula lumayan lila. Cukup lila dokter Yadi tibra sarena. Liwat asar malah liwat maghrib can keneh nyaring. Atuh Ibu Hani pamajikanana teu wani ngahudangkeun. Da nyaho pas tadi balik ka tenjo salakina jiga nu kurang sehat. Ibu Hani milih nyibukeun diri ku kaprak-kaprak di dapur. Beberes imah teu kaliwat ngurus barudak. Sarena dokter Yadi lain sakadar tibra wungkul. Tapi dibalik tibra na sare, dokter Yadi ngimpi kalawan ngimpi anu aneh. Di alam impian, dokter Yadi jol aya di hiji pileuweungan. Harita di eta pileuweungan manehna ngajanteng nangtung sorangan bari merhatikeun sakurling bungking eta leuweung. Wanci harita geus poek peuting. Untungna dokter Yadi bari mawa senter cetrek we, senter teh dihurungkeun. Terus disorotkeun ka ditu ka dieu. Bray. Katenjo ayeuna mah kayaan sakuriling eta leuweung. Eta leuweung teh kawilang leuweung geledegan milik dina tangkal-tangkal gerde mes sagede-gede beuteung anak munding. Sabaraha kali, sabaraha lila
Dokter Yadi masih ngajanteng di tempatnya, masih merhatikan kayaan sekitaran. Kusabab eueuh anu narik perhatian, Dokter Yadi mimiti ngalengkahkeun suku. Lengkahna alon tur ati-ati. Arahna nuju kabeh kidul, nuturkeun jalan satapak anu ngabulungbung di hareupeunana. Saparat jalan, Dokter Yadi teu oleh luak lieu. Kadang ngareret nolih ka tukang. Beuki lila jalan teh beuki nanjak, tur beuki rembet ku eurih kirinyuh jeung harendong. Reg Dokter Yadi punten. Dokter Yadi dengereunkeun lengkahna, terus maju beuki asup ka jero leuweung asruk-asrukan. Meunang sabaraha jauh, lengkah Dokter Yadi ngarandeg nalika beras tepi kalahan datar jeung carang ku tatangkalan. Bre katenjo. Didinya aya 5 suhunan imah. Imahna paranggung anu dijieuna tina papan kai bari geus koropok kurinyu. Hateupna geus make tumpukan injuk jeung dangdaunan layu. Dokter Yadi celengge merhatikeun setiap imah-imah anu ngajajar 5 suhunan. Katempo eta 5 imah teh kosong molongpong jiga taya pangeisian. Pedah kadengena asa jempling jeung taya cahaya pisan di jerona. Kajurung kurasa kapanasaran, Dokter Yadi lempang ngideran atawa ngurilingan sakuring bungking eta tempat. Kabeh imah disorotan, dilengoan, ditempoan. Beuki yakin kabeh 5 imah teh kayana karosong. Meureun geus lila ditaringgalkeun ku pangeusina. Trak. Dokter Yadi curinghak pas ngadenge hiji sora pakter. Ting sora naon? Ngan bijilna sora ti imah paling tungtung. Teu lila, trak, trak. Eta sora teh kadenge deui. Atuh Dokter Yadi ngetayep ngadeuketan. Ketayep. Ketayep. Laju Dokter Yadi dangdak dengdek nyekeutkeun pangdengena. Beras Dokter Yadi tepi ka hareupeun panto imah nu pangtungtungna. Eta sora beuki jelas kadengena. Dibarung ku hate anu kaketegan, nya panto imah teh dibuka lalaunan. Reke barang dibuka, ti jero imah jol selengseng kaangse ngahiep bau bangke. Atuh Dokter Yadi sempat mundur bari mangpetan irung. Jen rada lila mena ngajanteng nangtum. Kajurung kurasa kapanasaran, Dokter Yadi ngalengo deui kana lawang panto. Senter disorotkeun ka jero imah. Barang disorot gebeg. Dokter Yadi ngagebeg sabab tetela di jero imah teh aya jalma keur diuk aniprak. Beungeutna lamokot ku getih bari ngagorogotan sirah jelema. Atuh Dokter Yadi ngacorowok soak. Haita oge manehna ngagajleng lumpat sakalumpat lampetna. Tapi pas erek ngagajleng deui atuh korejat. Dokter Yadi ngorejat hudang tina sarena meh ragrag tina dipan. Sadar anu cikeneh katempo teh saukur dina pangimpian. Harita hate Dokter Yadi rada tenang. Ngan anggar kapikiran jeung asa nyambuang kana guar carita Pak Umar, jeung asa nyambung kana guaran caritan Pak Umar tadi beurang. Red mehna ngareret. Gening jam anu ngadaplok dina tembok teh geus nuduhkeun jam 11 peuting. Dokter Yadi meureuleukeuai bari nguliat babatak awak. Geus kitu ngojengkang muru ka cai. Gebras gebrus Dokter Yadi mandi sarta bebersih wudu. Sanggeus beres wudu,
cong manehna ngadegeun kewajiban salat sakalian ngodoan salat anu kaliwat nyatana asar maghrib sakalian jeung isya. Sanggeus beres salat Dokter Yadi diuk dina kursi mencerong kosong kana taplak meja ngumbar lamunan sarta nginget-nginget deui sakabeh omongan Pak Umar jeung impian Cikeneh laju nyobaan disambung-sambung nalika eukeur ngahulang jeung mikir kitu na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ki ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.